Lah, para resel ya taing resel lagi main bal burang kene. Tengah opat burang main bal teh. Duh, urusan batu atuh itu duh. Aing kalah kada resel kieu. Ya bom kebon bala. Hitut Persib. Hitut Persib. Hitut Persib. Lain hitut. Hah? Lain hitut. Hidup. Hidup. Aing Kang. Eh? Cagon. Alhamdulillah. Nah, geus gok deh. Kayak nguruskan main bal nih. Hah? Nguruskan main bal. Baik rajo main balapan kalah kada resel. Persib kemarin menang 5-2. Kemarin menang jeung beda tuh dah nama pelatihnya tuh. wah tuh heeh. Terus ganti pelatihnya mah. Jadi resep deui urang semangat lah rajo ogenan. Indonesia menang. Menang. Kemarin teh jadi opa 5-1 gitu. Ya Hmm. Persib ge. Pane Persib teh mau Bandung. Oh iya na Persib mah. logo etana nya. Oh, da kamari ge titah diganti mungeun Erek diganti kunaon? ku mau lugay. Ku mau lugay diganti dengan mungeun hayang ke Persib pelatih. Sieun atuh lamun mau hudang mah nya. Heeh, Pak. Ku mau lugay gitu. Gitu. Oh, bener ngurus-nguruskeun sepak bola mah. Ulah wae Kang nguruskeun luar negeri, Kang. Pan abi keur zaman keur leutik. Wah, eta di Mergo mah Cep Wiwit, Widodo Cep Putra. Adi lanceuk eta teh Widodo, Immanuel, Cep Iwan. Eta urang Mergo eta jadi pelatih mana ayeuna eta Wiwit ayeuna. Tangerangnya. Di Tangerang. Da bola mah kos jeung urang remen papanggih. Oh gitu. Papanggih darut babaturan sakola. Bener. Eta teh babaturan sakola urang teh bangsa pemain Oh, inti pelatih Widodo Cep Putra teh. Nya. Gitu. Kan urang mah sakola di dia di Lembur, ari eta mah sakolana di Bandung. Gitu. Di babaturan. Rencana. Rencangan dah eta teh. Masih keneh deukeut urangnya eta teh. Oh jeung pelatih anu ti Mergo teh. Nya masih keneh deukeut urang. Da, komo lamun disedak-sedak mah urang. Deukeut ka Cida. Da, kolot itu teh, kolot Widodo teh, jeung kolot urang. Eta teh kolot keneh bapana. Oh, bener. Gitu. Dari jeung nini itu nini Ka Widodo jeung nini urang teh nini. Taruh. Kabeh. Kang mama nih ngobrol teman di dinas pisan. Mani dinas teu kirim-kirim gitu. Lah. Coba itu batuk, euy. Batuk Haus pisan. ah. Kan? Haus. Haus. Atuh, tuh mun tadi. Rek. Ya. Bisa kurang gelas entah aya. Ai China. Kan? Ai China mana? Oh, di China. Oh. Gelasna we ka emas. Atuh kita bayar keret ai cai kumaha gelas wungkul itu ngararona teuting. Akang mah mani eueusan toleransi kanu nyemah teh. Lah, urang ke marek radio main bal 3:04 teh. Dan kete mana jeung manang ketenya ai. Hah? Da kamari mata nanti ujung pandan nya. Lain ujung pandan, ujung panang. Ujung pandan ka jeung ieu jeung barito. Heeh. Anu meunang teh ujung berung. Ujung berung nu meunang kemari. Agak mau nih jika nyaho pisan nih. Urang mah kana pemain sepak bola. Dari baheula mah urang keur bodoh aya sugan urang sepak bola teh. Nya mah de sepak bola da urang mah baheula mah nyaho teh main bal wungkul main bal yeuh cenah. Udah juang main bal. Balnya. Cinta hayu. Baheula mah keur budak mah teh aturan kebon kalapa. Oh. Aturan nyeun bal teh kararas dibulut-bulut. Oh, zaman harita mah. Kan urang harita dicarekan ku bapana babaturan. Pedah naon? Panas bal teh sok nyieun ku kararas. Heeh. Wah, urang teh teh batu teh dibulan ku kararas. Sok teh juang sesepakan euy, urang kiperna cek urang teh. Mana nu nyepak.
Bosok, cina udah mana kepar. Oh, orang teh biasa. Oh anger ngaran mah udah tiba itu ge. Anger. Nah, eta mana teh biasa. Taki-taki rek nyepak. Oh geus ngawan. Geus kawan urang teh pian. Nah, gul. Ya. Nah, itu doa cubret cenah teh. Dudukeun mana eueuh batuan. Da ngamples sapotong ieu nyepak batu. Bangke mah luar negeri aya. Mana? Engke Uruguay jeung urug taneuh. Urug taneuh. Engke. Urug aja urug taneuhnya. Heeh. Wah, tuh mereka kana longsor euy. Gitu. Dah, urang mah teh. Ai kana sepak bola mah. Ayeuna mah heuh jadi ngarti gitu euy baheula mah. Da main bal we baheula mah nya, main bola, main bal. Ayeuna mah sepak bola. Sepak Jadi bola. sepak bola ari sugan urang teh sepak bola teh ceuk urang teh. Nah rame deui nempo sepak bola, bot rame can anu jeung anu. Lain jeung teh eta teu pajejet dina suku ceuk urang teh. Kayak maksud Nah cing teh cenah pajejet. Bot moal di sepak mangacleng jauh cenah biasa. Lain cing teh meureunna loba nu kaperodnya suku cing. kayak aipang nyuruh ke orang rada teu ngarti. Lain sugan urang main bola teh jadi main bola nu dibuleut-buleut jeung bola sok disepakan gitu main bola teh. Sepak bola. Ada bola teh bal merenya ayeuna mah. Oh, da urang mah keur nyaho Ieu hayang nginum kumaha ieu? bahasa Indonesia. Ah, yang nginum. Yang nginum. Da jauh nyokotna lah eta bisa yang nginum mah gelasna tadi keremus kurang itu tadi ge. Kang, ayo jangan pemain mah. Kan? Geus beurit Kadang deui ke 3:30. Awak temen hideung pisan atuh teh. Oh, lamun urang mah kuas belutnya. Urang merek tuluy. Ka mana? Hah? Ka mana? Arek nyanum pemain mah ayeuna. Tempat main bal. Si Sagah heuh. Ya, mun naik nempo main bal udah deket teuing ek dina TV. Na TV. Oh, na TV. Hmm. Semua kadeuleu meureun. Nih. Hah? Nah nih. Oh, anu pemain dawanek di mana ka Da TV? TV. Tumbereun moal kadeuleu. Aipang nyebut moal kadeuleu. Dah sudah. Batur mah karana TV nu pemain bal. Di mana tuh? Batur mah sok teh dina kursi nu TV. Batur mah. Dina TV mah didiukan TV atuh kumaha heuleunya. Iya, ketanya. Kayak dahar dinya sok nanaon? Betna piring urang mah. Wah, tulumrah na piring. Nah, Ai sanggup narik di teu nanaon atuh. kapan dina piring sanggup. Dahar dinya sok Oh, nanaon. sok na piring. Ai sangguna di mana? Na piring. Atuh meureun rame teh kana bujur. Ye, dina piring dah. Ye, dahar mah dina kursi. Sangu dina piring, na meja. Oh, jadi diuk Sok itulah. Oh, cayan. minta we lah. Tadi itu saya mah dia kari nyimpang di dapur di Ayo itu. Ayo Yuk. Yuk. Jangan gerak balik.